150 siki. Deui. Kita petang di tangan di orang kan. Dipipir kapan can anggeus gitu naon. Mantap sekali ya. Ieu teko, aduh. Teko zaman Firaun. Teko zaman Firaun. Di situ cilanglah aya cinta nu munggaran waktu kuring jeung manehna paamprok paduduaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Tasik Selatan. Nah, baiklah buat kita Tasik Selatan, kali ini kita akan berjalan-jalan melihat sebuah pemandangan alam sawah yang sangat menakjubkan sekali. Yang mana persawahan itu letaknya berada di persawahan Cilalay, masih Desa Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasik. Tasiknya Tasik Selatan, dan cuaca di sore hari ini sangat menakjubkan sekali. Coba lihat, dan udaranya sangat sepoi-sepoi sekali. Oke, tetap semangat untuk semuanya, digaskeun, let's go. Memang persawahan di Cilalay ini sangat menakjubkan sekali. Sangat mantap sekali. Nah, itu aya si Akang keur ngusup. Oh iya, Bang. Aya katinggal lauk mas nekan. Aduh. Kedah nganggo opan naon nya tuh nya? Tas opan pelet teh sami. Sami apa? Rada pedit kieu nya di dieu mah. Ye, aslina. Soalna ngaran masing katelahna leuwih Mang Maud we yeung. Buan geus teu aya nu ieuna. Nu ieuna geus maot leuwih Mang Maud. Wow, cuaca di sore hari ini sangat menakjubkan sekali, dan di depan kita ada sebuah sawah. Tapi kelihatan juga anu usik-usikan, aya ibu-ibu sih kan nama tuh diharap mungkin lagi apa belum pulang jam segini. Memang sangat betah sekali kalau suasana seperti ini kita cicing di saung. Masa nggak pulang-pulang, kan kita harus pulang ke rumah, masa harus tidur di saung. Sangat seru sekali, kita hampir ke sana yuk. Langsung anjing teh dipelakeun ieu. Reukeun ceking urang mah lain. Cep-cep kieu terat dipiceunan. Da abi mah teu boga keur pelakeunan gitu. Kemana kita boga? Itu teh wasarita eueuh beutina mah be. Naon kuy? Tapi homal teh di aja teh di ala ketang diparamkeun ka beut. Uwi mah hayang cepan uwi ge hese kita sih. Kan ieu teh ditu ieu teh binihna teh. Eueuh beutina mah. Ngaliwat mah ieu nya. Mana pareng ngaliwat cenah ieu mah teko cenah ieu pareng. Tama teko para teh nyung kopi teh mah sae. Ieu lagi ngaliwat mah isu. Tah ieu paragi ngaliwat ya ka urang. Ka dieu deui isu ngaliwat. Arek ka urang Ciawi ieu. Isu ngaliwat. Eta ditonton YouTube-nya di Sok Kang Ahid tah. Besok akan ngaliwat di sini ya, di Takulan. Bakal viral ya Sok Kang Ahid kana YouTube-an bisa kuring ya. Mantap. Yang persawahan anu ketinggal di mani alus kieu. Oke, sangat mantap sekali ya. Ieu teko, aduh. Teko zaman Firaun. Teko zaman Firaun. Cahaya bulan purnama milu nyaksian. Dilihat-lihat dari tadi, ibu-ibu ini sangat menikmati ini sambil milihan daun hui. Mau ditanam lagi katanya. Memang sangat betah kalau di sawah mah. Wah, sangat mantap sekali memang Kang Ahid itu sangat mager sekali ini Kang Ahid. Siapa saja yang mau ngonten ke sini boleh kok di saung Kang Ahid nih. Bikin betah di saung Kang Ahid mah. Coba tempat ngaliwat teko, walaupun teko siga zaman Firaun eta gitu. Firaun intinya. Benar-benar di sini alamnya sangat damai sekali, dan pemandangan alam sawahnya sangat menakjubkan sekali. Bikin suasana hati jadi adem dan tenang sekali, apalagi melihat hamparan sawah yang sangat hijau sekali. Betapa indahnya ciptaanmu ya Rob, tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga.
Nah, sekarang karena sudah kedengaran adzan asar di sini di persawahan Cilalay dan kita akan melaksanakan sholat asar dulu. Di sini ada sebuah musola, tempat sholat ini. Walaupun kecil-kecil juga bisa melaksanakan sholat di sini. Dan wudhu naga di mana? Oh iya, tampianan naga yang serek rugruk. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.